channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Wargi mandiri para badaya SMS di mana biayana utama pisan kepada badaya memakai ruhan hanca. Ia cerita Jawa Ratu Maung karangan Kliksa. Anu keluar kumandiri berdisungsi bagian anu ka 30 hiji. Sakumah naskah ia cerita dukan putri paluruh hanca peting kembali bagian anu ka 30. Padaran Mang Dedi kepegat kuanci namang semerdarikin keayaan alam di Kalang Sawung, khususna atu alam tiberan harita, khusus nama atunya tanah kamurkana anu kedatangan ku Wirapati kalih surya. Malihan malu mangsung babadamian kelawan demit tuanya. Ari demit teh rencepan gitu, Rusiah. Kumaha atuh para pamirsa, ieu tilu jalma nyatana Murkana, Wirapati, Kala Surya. Dina babadamian singkat nama ngayakin reka perdaya, reka atau daya lantip. Kumaha tu para pemirsa lajenganana ieu carita nyelangkung paus nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadaya. Kaayaan alam tiburan di lembur Kalang Sawung. Kali hilap kana janela poho panto lari kana kunci. Wilu jemuni. Kaayaan Kalang Sawung dia mangsa alam tiberan. Bereh ayat lutantungan jama lalaki wungkul. Berkucuas kecewis ngarobro. Bangun sieun aya anu ngadengekeun. Horeng si mana horeng Murkana. Narima dua baturna muka telah Wirapati jeung Kala Surya. Malah pok halita atuh Wirapati. Kah bener gitu, pegue aturan segera pikir aja. Bukan nama rajana orang bakal hasil. Tongcang saya, dah kuring gajing garik betah je tu. Lamun sekutu teh mati cing dia. Sugan we, keharap naya milik menangkan pamajikan orang dia. Cek Wirapati bari jeung siri. Maneh nagi sayang laki rabi merenang juga batur. Hayang boga pamatuhan anu tetep ngarah teu udar ider bae pagawean teh. Ngadenge omongan kitu ti Wirapati pok Murkana harita tah. Bener kitu kan.
Lamun kuring geus jadi katua di dieu mah moal susah ku tempat Kang. Jeung moal susah ku barang dahar deui. Pokona beres we lah. Ngan kudu pri heula. Ayeuna kudu daek usaha babarengan Kang. Cek Murkana, manehna oge gede harapan. Nah kitu nya kitu geus alus. Pokona mah sing tenang lah. Dan kaya moal burung laksana tapi sing apik yang ka Rusia. Sing apik bisi bocor ka Nusigen. Cek si Kala Surya deui. Murkana jeung Wirapati nya kitu di Kala Surya ngobrolna deui asli dongeng Mang Dedi. Banjeng sagala diomongkeun. Ari Mang Dipa mah teu boga curiga itu curiga ieu. Anu ngadaluh we mamatahan murid-muridna anu alanyar. Jauh alias anggang di tempat babadamian Murkana sabatur-batur. Atuh teu bisa nyaho kana naon rupa rancana jahat anu keur dibadamikeun ku Murkana jeung dua baturna. Sanggeus rengse babadamian Wirapati jeung Kala Surya amitan. Sabab kudu ngarengsekeun heula urusan di Gunung Sambung, sangkan ilmu anu geus katarima. Ti Panjirulung bisa disipu, sarta hasilna leuwih hade jeung mati. Nya sabada amitan mah ka Mang Dipa bral dua nanamian. Dijajabkeun ku Murkana nepikeun kalawang. Wargi-wargi sadayana urang joyo ringkesna mangsa alam dina ieu carita. Teka caturkeun sapoe 2 poe 3 poe jeung saminggu. Ayeuna urang kocapkeun geus 2 minggu kaliwat weh ti harita teh. Kakalang Sawung bener-bener aya surat undangan 2. Nu hiji ditujukeun ka Murkana, nu hiji deui mah ka Mang Dipa wara. Eta surat geus katarima ku Mang Dipa. Gancang dibuka sarta diilo alias dibaca isina. Tetela ngondang ka manehna. Pikeun nungkulan anu hajat ngawinkeun cenah. Ai. Ngasaha anu rek kawin ieu teh asa teu ngadenge bejati samemena. Cik. Yang Murkana ka dieu geura. Ayeuna Mang. Ka dieu. Mang arek nanyakeun. Cek Mang Dipa bari sok nunda ampuh kana meja. Trojo Murkana harita ngadiketan. Hatena mah deg-degan jajantung ratu. Bisi Mang Dipa teu percaya kana eusin eta surat anu dikatarima. Gek Murkana diuk kalawan tenang. Ya pikir saeunaon Mang. Asa kurareuwas teuing. Teu perlu reuwas kan. Da eueuh pikareuwaseun. Mang mah rek tumanya wungkul peda ayeuna narima surat onangan cik ti saha ieu teh nu sanyana jeung deui naha saha nu rek dikawinkeun gitu cek Mang Dipa bari jeung neuteut ka Murkana. Bari kawis eta apaan dulur abdi Mang nu tipayun ka dieu nu duaan teh aning. Harita teh pangawawar ka abdi. Yen manehna arek hajat ngawinkeun. Tapi harita mah can yakin waktosna. Ya ayeuna pisan aya putusan beurna metak ieu ge. Dupina baksan. Paman kumaha teh mamang teh. Nah tiasa bami angkat ka ditu. Margi bami henteu teh angkat teh kalintang hanjaluna panten. Margi tur lanceuk palayeun pisan kat susumpingan salira. Cek Murkana ngomongna daria pisan. Mimiti asupkeun pangaruh. Sangkan Mang Dipa daek ngumponan eta pangondang. Matak nanyakeun oge ujang hayang yakin heula. Nah perlu pisan atawa henteu? No margina. Sabab kieu jang.
Najan ieu ondangan sifatna penting oge ari bisa keneh diwakilkeun mah atawa diwakilan. Sabab di dieu teh loba urusan. Tapi Ari Ujang masak nanyakeun oge si emang teh hayang yakin heula. Nah perlu pisan atawa henteu? Margina tuh Bang. Kumaha? Don margina. Sabab kieu Jang Murkananya. Najan ieu onangan sifatna penting oge. Ari bisa keneh diwakilan mah moal. Sabab naon di dieu teh loba urusan. Tapi lamun anu boga hajatna dulur landas Ujang mah ya tangtu meureun emang oge maksakeun ka ditu. Tapi kumaha urusan di dieu yeuh. Da meureun moal cukup sapenting di dituna. Gampil Mang. Kumaha? Gampil. Wakilkeun we jadi maka jamin sateuy percanten ku Mamang. Sawios da mana naon wargi lembur kerang sawung teh aman. Ceuk Murkana beuki gede harapan. Susuganan we Mang dipadaekeun indit. Ya teu naon atukeun urang percayakeun ka salasa urang nu aya di dieu nya. Terus bisa Mang. Mantang tu Jang indit keonangan. Sabab sakalian hayang nyaho kana kayaan di lembur Jang Wirapati. Tapi kumaha ari Ujang arek iraha pini teu nana. Nah arek bareng jeung emang atawa nyetang tos we ke dasarang atuh Mang. Margi Mamang mapan moal unina jalan-jalana. Nya. Dirinya sahab Mang. Urang enjing we sakantenan. Mumpung sase. Ceuk Murkana barejeng marah mai. Jero hatena mah surak sabab geus bukti Mang dipawara daekeun. Nah ayo kecoget teu nanaon atuh. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Kasugui para wargi panjangna alang berang sore jeung peuting teka catur. Kiwari urang kocapkeun kaayaan alam isukna we. Murkana jeung Mang dipawara geus sagedangdan. Nyatana deuk indit teh cenah ka Gunung Kelayar nyumponan ondanan. Padahal anu saenyana mah lain jalma ti Gunung Kelayar anu ngondang teh. Tapi Wirapati teh sabada amitan ka anak buahna Mang Dipamian. Dibarengan ku Murkana, duanana saged ngaker teu poho mawa pakaran. Mangsa alam khususna mata poe harita teh beuki luhur. Langit lenglang taya tedeng aling-aling. Mang Dipa atuh harita ketempona gerahana keranan. Sajajalan ngajak ngobrol ka Murkana we sagala diomongkeun. Aring Murkana najan ogah ge ngelayanan we nu ngajak ngobrol kelawan sabar. Sok senajan dina jero hati mah geus ngageremet hayang geura-geura maehan ka Mang Dipa. Rasakeun sia beke sapedeung deui sia teh baris ngajoropong jadi bangke. Moal bisa ngobrol kelas ayeuna pek sia sing pentet ngabacot. Engke mah nangkarak baeud sia. Kitu cek direntesna hate Murkana.
Bari jeung terus lempang ngicai nuturkeun Mang Dipa anu lempang ti heula. Barang ngalampahan Mang Dipawara kairing ku Murkana. Barang tepi kaya tegalan Murkana terusan rateret yang canga tuhu nemboan kasebut derning eta tempat. Dak didinya pisan anu janjikeun ku Wirapati teh. Yen arek megat sarta maehan ka Mang Dipawara. Tapi can katempo tanda-tandana mata can caya jeung ngalenyapan kana hate. Aya naon Ujang? Nah haluak liuk bae atuh. Cek Mang Dipa bari jeung ngaraneg. Terus ngalieu ka tukang teu kana beungit Murkana. Atuh puguh mata keluas asa katohyan ku musuh. Teh naon Mang? Eta ningalian manuk dikukur. Da biasana mah di teh sok seueur manuk. Tapi nah hajegeng jaya mah jempling. Aya suara jauh di hawar-hawar da biasana masuk kreutum tanda tangka eta teh tah. Cek Murkana bisa ngabohong teh. Ai hate mah deg-degan bisi kateguh meureun ku Mang Dipa. Oh, gitu. Gigana ayeuna mah keur eueuh hakaneun meureun Ujang. Nu matak manuk teh jarauh. Keun urang neangan di ditu gayu. Mang bisa newak manuk warung wae mah kelawan teu make alat. Ceuk Mang Dipa reueus. Sabab memang manehna mah boga keahlian dina masalah newak sasatoan. Karena make alat itu deui newak jelema boga cara anu mandiri. Uluh, nalaros teh Mang cing atuh abdi pangalakeun manuk anu alus teh hayang ngingu terpapai si mah. Cek Murkana jiga nu sumuhun. Padahal hatena mah hariwang bisi Wirapati ngabohong ka manehna. Tapi sabame aya dinu ngomong, "Jeung aya dua kalangkang hijeung ngajorelat di bala." Sileug ngabedega nulak cangkeng hareupeun Mang Dipa. Beungeut yutardos ngangkat tempo panon anu bobolelakan. Atuh puguh Mang Dipa mending ngarenjag bakat kuliwas. Teu nyana bet aya bega. Sayon. Nanaon maka megatan kula? Hah? Cek Mang Dipa rada gugu, malahan mah mundur sarengkah angger nincak ka Murkana anu colohok laruas-luasna. Sabab teh nyahueun kana duaan bisi bener-bener eta mah beda asli. Naon manusia? Nagayang tatanya sa golo. Ayo ata perlu ngomong. Ayo na magratun na babawaan maneh. Nah barang atau duit. Lamun teh gaib na barang babawaan silain nyawa tinggalkeun atawa hulu sia tunda dieu. Cek nusa urang beli jeung nulak cangkeng dengan katuhu nanya kau peso balati bisa urang deui mah mureleng weh ka Mang Dipa. Kawas-kawas nu geus teu sabar hayang gerah ngarakab maehan. Wow, mun kitu mah begal anjeun teh meureun nya. Pikeun kula mah yeuh moal nurut kitu wae dulu. Sabab nyawa moal dibumurah duit atau barang nya kitu kade. Sabab lain menang gampang sia. Mun nya mah aya niat jahat jika kitu. Geura maju sia orang galungan jeung aing. Lamun aing jadi bangke kom. Rek hayang naon oge. Cek Mang Dipa bari sarong taki-taki sinti lebar jeung panon murlang ka musuh. Nuduaan pati cakakak seri menikeun kalenggakan. Bangun anu gugup nguyup nguntup ka Mang Dipawara. Teu dianggap berat saung anu saurang maju. Seak nyebutkeun pesto balati nu cakal kuleungeun katuhu. Ku Mang Dipa atuh harita keneh ngarengkog nyalametkeun beuheung. Hiup kapos. Eta balati ngirpas ka gigir. Tapi teu cukup ku kitu. Siap malingan sabdada hiup kapos teu keuna dibae. Sabab Mang Dipa rikat ngagilekeun awakna nalengkah ka gigir. Sadengkeun leungeun kencang ngablusur karacukan irung musuh. Hiu hartah kena oge eta jalma. Jebrot atuh harita beunang pisan. Nepikeun ka ngaheungeul eta jalma teh.
Harta kena saog sa urang ni maju snabadkeun Peso Balati. Siap maligdig ngancam dada, kila kaplos dekena. Mang Dipawara ngagilakeun di awakna. Sadengkeun atuh harita lingeun kejang ngapresur. Hirup kajerot kena nengapisan. Eta mending nagoak eta bega teh terus mundur bari huntu ka karotan amarah. Bangsa teh kurang ajar sia. Podaraan ku aing sakalian euy. Ku dibawa ulin ayo. Cek bega nu saurang deui bari jeung sabruk tarajang sekaligus. Serangan perutna matak paur sabab menengah hiung bangbaraan. Tapi Mang Dipa teu cileureun. Perut anu ngapresur digiwarkeun saeutik bari jeung hasupkeun leungeun katuh kena dada musuh. Tapi gilak hiuk beus atuh harita ditakis ku Mang Dipa. Anu harita nafsuna gagedur amarah teu kawadahan. Kalawan teu asa-asa cileung luncat ka tukang. Maksudna mah dek ngawahan, rek ngagunakeun ilmu walang sungsang, pikeun ngagempur musuh ti kajauhan. Ari sabab ngerasa direce ku musuh anu ngagokan kana paniatanana. Tangsat! Nang manusia, ayo maju! Cek bega nu saurang bari ngagupayan ku benaung. Tapi Mang Dipa teu nimbalan, beungitna katara geuneuk tandani amek, raketek temuskeun tenaga batin dia dampalingin. Dua suku ngawangun kuda-kuda anu rakep nakeranan. Nampok itu dua bega tin cakakak tin cekik-cekiri. Telah lajag lejege bangun untuk muyuk ka musuh. Teu ieu ngarasa lisi nempo Mang Dipa mentah kitu teh. Hop, jurung. Duana ngaluncatan guru ka Mang Dipa. Dua bega lajag lejeg bangun anu untuk nguyup ka musuh nyata ka Mang Dipawara. Teu ieu ngarasa risi nempo Mang Dipa mantap kitu teh. Jelung-jelung dua nang ngaloncatan muru ka Mang Dipa. Tapi hanya ka dipapag ku tenggeulan anu antak mateni. Ya dampalingin Mang Dipawara. Bijil sinar emas anu ting kolebat ngancam dada. Bru-bru. Dua bega atuh ngabebeutkeun maneh kana tani. Kolebat buresur. Serangan ti Mang Dipa milepas ka tukang dunudog atuh harita keuna kana batu. Korijat dua bega hudang bareng langsung narajang sekaligus ka Mang Dipawara. Beretin harius bambaraan kana beungeut hiu. Bebak cengang Mang Dipawara harita ka tukang. Blek bujur kana lemah. Tapi telila korijat Mang Dipa hudang deui. Sabut narajang kana duaan. Tapi jika nabai bega anu dua teh meureun geus apal kana ilmu nu dipake ku Mang Dipa. Duana tim koreang atuh ngagunakeun jurus kalaklain murag. Bari jeung ngatur siasat pikeun utuh suku musuh. Barang gudang kana tanu duana tim gereleng kana bitis Mang Dipawara. Aisyah! Jeung Mang Dipawara jeung luncat harita. Barang dua musuhnya ngagelengkeun awakna. Dudog awak dua bega teh harita diadu ngaluarkeun sora jeung haseup anu ipis. Tayohna bae bieu teh Mang Dipa ngagunakeun tenaga jero anu lohaka. Satalina mah arek ngagunting Mang Dipa cenah ieu dua bega teh. Cai Mang Dipawara harita kena nincak di tanuh, tapi kacidang ngaranjugna hate. Sabab dua bega teh atuh geus narajang deui, sarta langsung nubruk es kuning mata paur. Kapaksa Mang Dipawara cileung luncat deui, teu bisa ngagunakeun panenggeulna. Cileung keplos, serangan musuh teu keuna, tapi disusul ke serangan anu matak mateni. Dina dampaleungeun bega kaluar haseup ipis anu bau mata klieur. Ngabeusur kana beungeutna Mang Dipawara. Yuk Barang jebro jengkang Mang Dipawara tengah jengkang. Karasa beungeutna seueur menit panas deh. Sarta panonna parasa panas. Jeung atuh di ongkong. Jika bae tenggelan dua bega teh ngandung racun anu matak mati. Mawa peurah anu tohaga. Kom, rasakeun sia.
Ulah gagabah kain na goblok. Na dikira arik ngunur ke panunggal siya gitu. Puh! Cek eta bega berejeng nolak cangkeng. Tenang pisan geus hasil. Dibankeun panenggeuna ka musuh mah. Kawas anu ngarasa yakin yen Mang Dipa bakal langsung leuleus harita. Memang teu nyalahan. Sabadana kabentur ku tenggelan anu mangrupa hasib. Mang Dipa awakna jadi leuleus. Tanaga sirna dikanyahoan nangtung mah. Dikanyahoan nangtung mah bisa keneh ngan teu ajeg jeung sirah karasa lieur balideg. Bumi alam asa tibalik atulat poho ka musuh. Kelah jajarik jegane jiga anu mabok. Bodoran hoy, tong didelakeun. Cek usa urang bari ku siwa ngabijikeun pesoleutik. Kalawan teu anu parah deui siung. Desa. Alam. Besok heran nyarepet sarap beneran pisan kena ti corona Mang Dipa. Tete telenges teh rasa-rasan. Kolean bubrag Mang Dipa rubutih ngucur tina beuheung. Sarta besok nanceb keneh. Munikeun kaheran kasorot ku mata poe. Bebe kagehan woy. Cek bisa urang deui sak nyambut peso balati. Hiung kolebat sareng. Nanceb dina lak-lakanana Mang Dipa. Atuh teu kungsi ngagero deui. Langsung adu songkol kokoso dan sakarat. Kerajat les ngaheunjalkeun nyawatna. Mang Dipa wara maot alatan dirogahala ku dua jalma. Nyatana begal. Kalawan ku cara antaya pisan kamanusiaan. Mang Dipa wara dibere apes sagala rupa ilmu teh teu bisa digunakeun kalawan haluasa. Sabab musuhna bener-bener kesit rancingeus jeung licik teu mere pisan kasempatan. Nampo kitu murkana colohok bengong. Panon maong kana layon Mang Dipa wara boborot ku getih lebah beuheungna. Nu harita aya keneh dihareupeun murkana. Dina beuheung nanceb dua peso balati. Sadengkeun anu baroga dosana matin jareleng keneh nulak cangkeng. Ting cakakak ting cikikik suri bakat ku bungah bisa maehan. Sabab niatna geus hasil kalayan gampang. Eta dua begal geus ngagunakeun tenggelan ngandung peurah. Nu keuna kana beungeutna Mang Dipa. Balukarna leungit kasaktianana. Ilang kajayaanana. Teu bisa ngagunakeun pangawasana anu sabiasa yakin sasat Channel dijelikan. Berkah Segara. Berak. Channel asli dong. Goyang na kecolok. Lebar nulis si Dipawara anu koyor. Mereka bantuan siya. Cek eta begal nu aya gigireunana. Jigan wawuh pisan ka murkana. Atuh mending ngarenjag murkana teh. Gancang ngaret barang breh eta begal teh muka taregosna. Tetela Wirapati. Atuh monilugina hati murkana harita. Telengang nyampurkeun song ngajak sasalaman. Ampura Kang. Panyata telain akang duaan teh. Sabab juga peganya Hanas bingung kuring teh. Bisi bener-bener begal. Dipegat begal Mungkin bisa dari kita batu kang kuring bunga kacira. Siapa nu bagai kudu make tata cara nu lanti patuh. Pokona mah bisi si Dipawara unggul. Manehna ulah nyaho ka dewe keluaan. Anu matak kapaksa aing make taregos. Tapi ayeuna mah si Dipanang geus kodor. Buka weta. Sok geus aman. Kop masrakeun bangkina rek rumahkeun. Cuk Wirapati bari jeung toleh lajag-lajag bakat ku suguman. Panon maong kana beungeut Mang Dipawara anu pias jeung matak dingiapeun sabab jiga nu maot kasaran
panon molotot. Nuhun kamu. Kahari jeung katalima ku kuring. Ayo makiwe tu layon si dipate rek dibawae ka Kalang Sawung. Sabab kudu kanyahuan ku murid-muridna. Kuring rek dibejakeun cilaka ku bega kitu. Ngarah kuring teu katulingan sarta saterusna bisa ngawasa pangguron Kalang Sawung. Ngan kuring teh can bisa mulang tarima we ka Kang Duaan teh daeuna maduh masih kieu kene pan nyaho ku akang meureungan. Tenanaon ayeuna mah. Asa engke kudu inget. Dewek hayang jadi urang ditu sarta kumaha kudu disadiakeun pipa majikanun anu gelis jeung rancunit. Ngerti? Citra suya bari nyarengne. Taregos ditilap-tilap kudua legeuna. Beres kam lebadinya mah. Pokoknya mun kayaan geus aman bisa tenang cicing gitu. Teka tunggu atuh-atuh kamnya. Teh kumaha euna yeuh. Cek Murkana dibari jeung rotret kana duaan. Yeuh Murkana dengekeun. Layon si Dipa geura bawa balik ka lembur. Sarta geura pula sarasya kumaha mistina. Ya kan? Ai dewek duaan arek balik heula we ka Gunung Sambung. Sabab perlu bebeja heula ka guru. Namun si lain geus hasil jadi katua di Kalang Sawung. Sarta kawasa dirinya buru-buru bejaan. Ya. Sabab arek langsung milu cicing aing di pangguron si lain Kalang Sawung. Cek Wirapati bari ngarek putusan. Manehna mah teu bapa mentah. Menggunakan jasa-dasana kanya. Urang papisah we saheula namanya. Keluan gupgap sasalaman. Leos Wirapati jeung Kalasurya mah arindit. Jalila cicing didinya. Sarengkeut ari Murkana bingung. Naon sababna? Lantaran kudu mawa layon ku sosoranganan. Mangkani awak Mang Dipa teh gede ngan buntot. Kumaha aing mangkani jauh ka lembur. Uga batur ke depak kumaha. Tapi lantaran kapaksa wayana we aing teh kudu mamanggul layon ku sorangan. Muga-muga we ulah aya gangguan di jalana. Cek Murkana bari jeung terus leungeuna ngaragayam. Ngaragaman atuh kana layon Mang Dipa. Belas darurat euy. Dayam atuh layon Mang Dipa dipanggul. Angin gunung ngahiliwir kembang kelisting arulan. Jiga nu ngagupayan, manuk-manuk recet disarada jiga nu caririk milu Mang sedihkeun. Tingkot sehat midangdam. Milu nyengcerikan ka Mang Dipa anu pinanggi jeung bahla gede. Dipetik-pati dialak nyawa ku jalma durjana. Diparabkeun ku Murkana kanu garejur. Tapi Murkana mah nyaksian kajadian kitu teh guligah we hatena teh bungah teh papadana. Malahan mah bari mamanggu layon teh manehna ngomong sorangan jroning hate. Nyambat-nyambat ka bapana anu geus lila tilar dunya. Bapak, ieu kuring geus hasil mulangkeun ka nyarita si Dipa. Muga-muga we arwah bapa teh sing aya dina katadangan di alam langun. Ulah melang, ulah sumereang Bapak. Ulah ngarasa sedih jeung letih hate Bapak. Sabab najan si Kancanawati jeung si Sadabilu kamu suge. Kuring Bapak Murkana moal. Moal mapohokeun kanu jadi kolot. Moal teu bumela kanu jadi Bapak. Saterusna bakal ngayakeun balitungan jeung si Purwagejur katu si Puralaga. Nu baheula geus nyiksa ka Bapak. Nepikeun kana mahan pati. Doakeun kuring teh Pak sing laksana ngajaba di panggoran Kalang Sawung. Nu bare tokung si Jaya dina leungeun Bapak. Layon Mang Dipa nu pedek badag karasana asa hampan ku Murkana mah.
Sabab mangsa cekap waktu cukup can para pamirsa. Ye carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah bagian anu kad 32 urang bandingan deui dina malam Senin anu bakal datang. Madeding hatukeun nuhun kumarupi perhatosan abdi jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.